ngumbara wal kumula jeung nyamar saya ditani bu jeung ngajauhan ieu man asa-asa kana kajemaran wajah jeung kaungan kaman atau seperti jamak yud'aun ajak ieu man ila bid'atin kana bid'ah pohron kalawan dipaksa au ila wilayati amalin atawa kana ngawasaan pagawean la sahilu anu halal naon mubasyaratu nandangan atau pingalakonan nandangan kana amal ayat lugu tuluy nyupring ieu man alfira kana kabur min hutina amal wa amma matlubu jeung anapun ari terus supri awak saya terima tub imma dunyawiyun eta moh anu bangsa dunya amali wajahi audiniun anu bangsa agama wa diniun jeung ari bangsa agama imma ilmu eta moh ilmu wa imma amalun jeung moh amal wa ilmu jeung ari ilmu imma ilmun eta boh wa ilmu ilmu imma ilmun eta boh ilmu mina ulumi tina kepaharan ilmu adiniyati anu bangsa agama wa imma ilmun jeung boh ilmu nyaho bi akhlaqi nafsihi akhlak nafsi kana pirang-pirang akhlak awak nasi jama wasita tihi jeung pirang-pirang sifat nasi jama alat sabilit tajribati dan tepan karena nyoba-nyoba wa imma ilmun jeung boh nyaho di ayatil ardi kana pirang-pirang tanda na bumi ciri na bumi wa ajaibnya jeung pirang-pirang kana ardi kasapar dia kornain seperti lumakuna dia kornain wa tawafi jeung ngubangna warlingka yang ngubangna ieu dia kornain pinawa hil ardi ina pirang pajajahan bumi nasbiatun nawai wal amal bi ama imma ibadatun eta mo ibadah wa imma ziyaratun jeung mo ziarah wal ibadatu ja ibadah huwa eta ibadah al haji eta mengaji wal umratu jeung umrah wajib jeung perang wa ziyaratu jari ziarah ebon deui minal qurbati eta tina sapalina pirang-pirang gawe kades toat eta sabana pirang gawe kades wa qad yuqsalu jeung terkadang dimaksud dina ku ieu ziarah naon makanun tempat kamak kata seperti Mekah dan wal Madinati wal Madinatan wal Madinati jeung Madinah wa baitul muqaddas jeung baitul muqaddas wa tuguri jeung tempat jaga musuh fa inna ribato karena saytuna tepi jadi tipi fa inna ribato karena saytuna tepi dia dinaya subur karena kena tepi dia subur kurbatun eta kades Wakon yuksaru yang terkadang dimaksud niatu ziarah saha al aulia wal ulama kaum jari aulia kabeh imma mauta et kabeh pirang-pirang maut patu zaru atau zarahan naon kuburun pirang-pirang pakuburan ya aulia kabeh wa imma ahya wan jeung boh pirang-pirang hirup ayu tabaraka atau di alat berkah naon di musyaratin kun nyali ka iya ahya kabeh mustafadu jadi alat faedah minan nadri tina nyali ila awalin kana pirang-pirang tingkah nas iya ahya kabeh naon kuat robat wa nasab ya ikan turut diem ka ahya kabeh jadi awalian ahya fahadi tari aksa mul mazkurah iya tari hadi aksamul asfari etap pirang-pirang bagian pirang-pirang maku. Payah rujuk jeung keluar minha hadhihi kismati. Dina ieu pembagian naon aksamun pirang-pirang bagian. Al-qismul awwalu ar-raji as-safaru eta lumaku pitolabi ilmin. Pitolabi ilmi yenengan ilmi. Wa huwa jadi safar pitolabi ilmi imma wajibun eta boh wajib wa imma nafsun jeung boh sunat. Wa dalika itu wajibun naflun biasa di kawan yang ini eta punya hitung kabuknya ilmu wajiban eta wajib kau nafkat atau sunat padalika ilmu dari ilmu artinya imma ilmun eta bohnya diumuri di ini karena pirang-pirang perkara agama nasi jamak au bi alati atau karena pirang-pirang alat nasi jamak tinaf yang tetap nawak au bi alati atau karena pirang-pirang alat nasi jamak binafsin untuk nama kesejama. Au bi ayatillahi tetap kena diumuri. Atau karena pirang-pirang
tanda kawasan Allah di ardi min Allah wa qala Yesus sallallahu alaihi wasallam man sahaja ma kharaja anu keluar iman min baiti fi imana man fi talabiyah yami dengan yamu bahwa tariman fi sabilillah eta ngabela agama Allah hatta yarji'a akan balik iman wa fi khabarin akhara jeung era sabdana sanjen man salaka halapan man salaka man saja mak salaka anu ngambah tengah lempangan man saja mak salaka ngambah iman torikon kaya jalan ya tani suberneangan iman sini torikon nyaman kana nyamuk sahala gampangkeun kalau si Allah laukan man torikon kana jalan ila jannati ka surga. Wakana jeung kabuktian sasa Ibnu Musayyib Sayyid yusafiru etalu makhluq Sayyid al ayyama ila pirang-pirang poe fi talabil hadis wahidi dina neangan hadis Sayyid. Waqala jeung dawu sasa Sa'di lawas saparo lamun lumaku saharojul nyelaki minas Syami ti negara Sam ila aqsa Yaman nepi ka pangleuwih jauhna negara Yaman fi kalimat neangan hiji kalimah tanduluhu anu dukeun ieu kalimah karajul Allahu dan kana pituduh aw taruduhu atawa nolak ieu kalimah karajul an rodan dina kagorengan maka na tahte kabuktian naon saparlu makuna rajul doian nufasnya warohala jeung indit arti budak banget. Orang yang ini saja dirubah mulai dari lainnya minan nasi di Madinah ila Misra ka Mesir ma'a asarotin sarta sapul hujama minas selamat di selamat pasaru tuli lempang ieu Jabir jeung asarot kabeh pasaru tuli lempang ieu Jabir jeung asarot kabeh sahron dina sabulan bi hadisin dina neangan hiji hadis balagohum anu tepi hadis hum kajabir jeung asaroh kabeh anu tepi hadis kaya Jabir jeung asaroh kabeh dirituna an Abdullah bin Anisin atampit Abdullah bin Anis al-Ansari anu bangsa sahabat Ansar jadi itu nyarioskeun ieu nyaritakeun ieu Abdullah di kana hadisin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atampit Abdullah Anis jadi su anu dirinya anu nyarioskeun ieu Abdullah di kana hadis sallallahu alaihi wasallam kata sami'uhu dengan nguping ieu Jabir jeung asharoh kabeh. Kana hadisin wa kullu mazkurin jeung ari sakur-sakur jalma anu dicaritakeun sia ilmu muhassilin anu ngahasilkeun laukana ilmu min zamani sahabati timimiti zaman sahabat ila zamanina nepi ka zaman urang sarea dari zamanina lam yuhasil eta moal ngahasilkeun ieu kullu mazkur al ilma kana ilmu illa bisafari aing kulumaku wasa parok jeung lumaku ieu kullu majur li ajlihi karana arara ilmu wa amma ilmu jeung anak pun ari nyaho nasi jama dinafsi kana awak nasi jama wa halaki jeung kana terah nasi jama padalika ta eta ilmu dinafsi don deui muhimun anu penting fa inna tariqal akhirati karena setuna perjalanan akhirat ibadah teh la yumkin eta moal kongang naon suluk wa ngambakan tariq akhirat illa bi tahsin khuluqi aing kumalus dan budi pakarti wa tazi jeung ngabersihan kaya khuluq wa manjing saja maklayat tali'u anu teu ningali iman ala asori banis ini kana pirang-pirang anu samar atekna iman wa khoba isi sifati jeung pirang-pirang anu goreng pirang-pirang sifat men jeung pirang-pirang goreng dan zaman
layak dirutang kawasa iman ala takdir ya qalbi kana bersihan hate minatil asror jeung ngobais wa inna ma saparu jeung pangrumaku huwa iri sapar allazi eta perkara yusfiru anu ngabuka dan ieu lagi an ahlakir rijali dina pirang-pirang ahlakna pirang-pirang laki kita ulama wabi jeung ku ieu sapar wabi jeung ku sabab sapar yukhriju ngaluarkeun sallallahu Gusti Allah al-hub kana simpenan di samawati anu tep di pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi wa inna masumnya jeung pastina dinaranan naon as-safaru lumaku saparon kana lumaku li anau kana satuna as-safar yusiru eta ngabukakeun ya as-safar kana ahlaki tina pirang-pirang akhlak. Walizalika jeung karena itu li annahu yusiru li anna yusiru qala ngadauh saha umaruan billazi kajama zakat anu ngabarsihkeun ieu lazi ngendahu dekeutkeun Umar ba'dos suhudi kasapalina pirang-pirang saksi ya menyaksian kasapalina pirang-pirang saksi dawawan Umar kala di zakat hal sahibata nah ngarejengan anjeun buka ba'dos suhudi disapari dina lumaku allazi anu yustadalu dipake dalil naon bihi ieu lagi sapar ala makarimi ahlakhi kana pirang-pirang ahlak nu muaya maksudna kana pirang-pirang anu muaya pirang-pirang ahlak na ba'dos suhud fakul taplazi zakat la henteu ngarejengan pakola tulunya daun Umar ma aroka teningali kuring kata anjeun ari punya anjeun kabak dos suhud wakana jeung kabuktian sabisrun bisrun yakulu eta ngaruh bisrun ya maksara qurra'i golongan pirang-pirang ulama sihu kudu lumaku aranjeun kabeh lempang aranjeun kabeh sihu kudu lumaku aranjeun kabeh tapi bu tah halus aranjeun kabeh tapi maksana lempang di dieu nanya lempang berjalan naik gunung turun gunung ningali kekawasaan Allah Subhanahu wa taala di perjalanan di teangan teh masayih guru-guru ulama kiai bahwa lama belah itu nya di Jawa Timur nusok daetan ngalalakon mapai katiap ajengan fa inna ma'a karena saytuna sai idza saha eta di mana-mana lempang tengotor idza saha eta di mana-mana ngotor ieu ma'a toba halus ieu ma'a wa idza tola jeung dinalila naon muqam cicingna ieu ma'a fi maudhi'in dina ieu tempat agoyaro sabaroba ieu ma'a wa biya jumlati jeung kalawan sajumlahanana fa inna nafsa sasaetuna hate kilwatoni ilembur ma'a muwatatil asbabi sarta muwafakoh sanes maehan ma'a muwatatil asbabi sarta metukanana pirang-pirang sabab muwafakoh lata haru eta muwapertela naon khoba itu ahlaknya pirang-pirang anu goreng pirang-pirang ahlak aya nafsa listi nasia
karena ngalap betana ieu nafsa bimaku perkara yuapiku anu metukan ieu mah tob'a kana watakna ieu nafsa minal lupati buktina pirang-pirang perkara ditondongan dari pikir sepea ditondongan al ma'hudat yang dikanyokeun faiza hamalat tah di mana-mana nanggung ieu nafsa wa safari kana kapayahan dina lumaku wa surripat jeung dipengkolkeun ieu nafsa an maklupatiha tina pirang-pirang ditondongan ku ieu nafsa al mu'tadat yang dibakukeun wa tuhinat jeung ditobat ieu nafsa bimasyaqil gurbati ku pirang-pirang kapayahan dina masyakun ku pirang-pirang kapayahan dina ngumbara in kasapat tah narima terbuka naon gowa ilwa pirang-pirang kagorengan sareng samadaratan ieu naon gowa ilwa pirang-pirang kagorengan ieu nafsa wawako ajen tumibat naon hal wukupu ningali ala uyubiha kana pirang-pirang kana nafsa payun kinu atu kongan naon hal istighwalu katungkul bi ilajia ku nambaan kana ieu nafsa wakonda karena jeung sudah caritakeun kuring bi kitab yang uzlati bahwa ida mukhalafati kana pirang-pirang pada campuran wasapal lumaku mukhalafatun eta campuran ma'a ziyadati istigwalin sarta tambahna katungkul wahtimali masyakin jeung nanggung pirang-pirang kapayahan eta listrik masih isinya kenaan itu mari lampu wa amma ayatullahi jeung adapun ari pirang-pirang tanda kakawasan Allah fi ardi dina Allah tapi musyahadati ta eta tetep ningali kana ieu ayat ayat ningali ari musyahadah na ningali naon ningali ati musyahadah sanes ningali panon jadi ditingali ku paningali panon paningali ati ditingali ku paningali ati tapi musyahadati ta eta ningali kana ieu ayat fawaidu ari pirang-pirang faedah lil mustamsirik pikeun jama anu nyupri paningal ati Fafiatah eta tetep dina ieu arbihi kitaun tekan ke bagian kitaun ari pirang-pirang tekan kitaun ari pirang-pirang tekan mutajawirasun pirang-pirang tanggaan tekan pirang-pirang tanggaan wabianya tapi arbihi ajibalu ari pirang-pirang gunung wal barori jeung pirang-pirang daratan barori jeung pirang-pirang daratan wal biharu jeung pirang-pirang sagara wa anwa'ul hayawan jeung pirang-pirang warna hayawan wan nabati di anwa'un nabati wan nabati jeung pirang-pirang haywan wama min syai'in wama jeung min syai'in tina di perkara min hatina sapana tiba ilah tiba baori biha illa wa huwa anjarise
syahidun penyaksian lillahi kagusti Allah. Nyaksian dia wahdaniyati karena sifat kawahdaniatan, sifat keesaan. Wa musabbihun jeung anu mata tasbih lahu ka Allah bilisanin kulisan zalfin anu pasehat la yudrikuhu anu tenangyan kana lisan saha ilaman angin jalma alko alibakeun ieu men kasam kana panguping wa huwa bari ari